ayeuna tiasa nyempatkeun ngalama video. Kamari mah sibuk pada ngalama video nongkos kamari geuning aya. Aya ada channel gara buka nongkos kamari kalau sok tinggal. Sibuk putra pada ngalama video kitu teh. Tah ayeuna tiasa ngalama video teh alhamdulillah. Kumari gaya acara oge nya. Sarang ngarencangan sareng sadaya kerencangan sadayana aya acara bagi-bagi takjil di daerah Soreang. Tah, mudah-mudahan abdi sareng sadaya kerencangan sadayana nu ngabagi-bagi takjil eta cing kenging barokahna. Amin. Tah ayeuna anu nonton mudah-mudahan cing kenging oge sapaatna cing tiasa ngambil hikmahna tina video ieu. Ayeuna mah urang gaskeun lah ka ditu ka puri nyanak bahan-bahan mamun tuangan enak tuanganana sapalih di ditunya dipun raka di teis aya tah tos didinya otelekeun deui ka ditu ayeuna urang berangkat ayeuna keneh singgal ayeuna geus nepi di bumina teis teh kadi urang nyanak heula karamel aduh indah kieu tuh. Tah ayeuna urang gaskeun deui urang gaskeun deui ka Cikopo ka Bumina Mang Jipo. Ayeuna nepi di lokasi tempat penampungan makanan ka dieu. Rupa-rupa tuh aya nu mungkusan dan nyohal. Itu emang saya. Aya nu cicing di dia. Mang Ubed. Mang Ubed cenah pajarkeun mah. Tinggal berangkat ayeuna ngagas ka Sabilulungan. Ayeuna stop di lokasi tempat pembagian takjilna. Tinggal sakelilingna. Nah, ayeuna hayu urang ngabagi takjil. Alhamdulillahirobbilalamin. Pembagian takjil kamari tanggal
28 April 2021 lancar oge kamarinya sareng mudah-mudahan we kudu nampina takjil eta cing ditaruang da kamari abdi bade ngadamel penutupan di lokasi teh se-F baterai jadi mah ngadamel video penutupan di dieu sareng ngapunten di oge kasadayana kalau nonton video bagi-bagi takjil ieu nya sanes maksudna abi ria tapi abi saking kubingah gitu bangga istilah bahasa Sunda nama reueus abi gaduh rencangan wargi ngadukung ngarayakeun ayana acara kamari pembagian takjil sareng anu nonton video ieu nya kedah tiasa ngambil hikmahna tina video ieu nonton teh ulah nonton hungkul tong hilap di like di subscribe di komen oge